pilih menuju cara pekenehnya orang ngawitan deui sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bukti payun orang kajakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana urang sadayana masih keneh dipasihan kumaha pirang-pirang kanikmatan nu antawisna nikmat keimanan, nikmat Islam. Oge alhamdulillah dina dengan ieu urang sadayana masih keneh dipasihan nikmat kesehatan. Oge kanikmatan eta urang sadayana tiasa hadir mupuluh ngariung di obat-obatan dina raraga tasakur binikmah walimatun nikah. Oge sholawat wa salamna urang limpah ruah ke junjungan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahila ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin miwah tabiatna oge ka urang sadayana anu masih keneh turut tumut kana ajaran mancanana. Oge priwados sataacana ngadukeun biantara pamaksadana sijahapunten boh bilih dina ngadugikeunana tebih dina pamaksadanana kumargi priwados sanes kubisa, sanes kubiasa, sanes sukabiasaan ya teh. Mung sejak ngawakilan pun Bapak menanya ngawakilan ieu pun rai sejadi nu parantos di akada dinten Jumaah kamari alhamdulillah parantos di pasihan kalancaran. Oge nu utamina pribados sejak nganuwunkeun ka pangjejab acara nu masihan waktos pribados kanggo ngaduikeun biantara pamaksadana. Anu kahiji merenangnya sejak ngadugikeun nyata sejak silaturahmi ka ieu patempatan oge alhamdulillahnya pribados merenang di rombongan tebih-tebih di kampung Rengas ka ieu patempatan sejak nyanggakeun silaturahmina bener intinya moga-moga kukepelan ieu urang sadayana sanes kempel ayeuna hungkul moga-moga ieu kempelan teh cing kempelan anu saterasna. Oge maksada nu kadua nyata sejak ngepangkeun janji mau bilihnya kamari meureun ieu panganten istri sareng keluarga besarna nganti-nganti di kamari ngantos-ngantos di baroto mau bilih nah kamana benernya alhamdulillah meureun dinten ieu priwados sareng rombongan khususna ka panganten bertiasa nepati janji kanggo ngahadiran ka ieu numpangan. Oge nu katiluna maksud patilu nyata sejak silatul mali sejak merenanya ngakeun cacanakanana hapunten boh bilih teka tinggal bernya nah beureun teu aya simut anu digajah-gajahkeun teu aya spray anu disoang-soangkeun hapunten mung sakieu ala kadarna bernya ngan mun bilih ke panganten istri leuwas mung kewe meureun gajahna aya di jero simut benernya aya soangan di lebat spray anu sakitu benernya. Boh bilih benernya kahoyong mah kapake kakeupel ieu kahoyongna mah ageung paripawatna mah boh bilihnya gaduh wajib sasiji ranginang sapotong beureun mah kahoyongnya dipasikeun mung sakieu buktosna hapunten benernya mugia beureun ku keluarga besar di dieu sing ditampi segala rupina. Oge maksud nu katiluna nyaeta sejak silatul jasad sejak nyambungkeun sejak nyalakeun ieu panganten beunanya yen ieu panganten teh cap doni namina anu sakieu gagahna beunana sejak nyalakeun sagala rupina ti luhur sausah pramut ti handap sahibas gampal beuningkitnya hapunten meureun sakieu ayana meureun ieu panganten teh boh bilih beunnya di dieu mungkin wan kapayuna yen pun rai teh bodo ku elmunya tebih ku pangarti bapaknya mugia we ku di dieu meureun ku kasepuhan simpang didikeun pun rai teh mung kieu beurnya bodo ku elmona boh bilih dina kaagamanana boh bilihnya pang didikeun sagala rupina. Oge maksud nu katiluna nyaeta silatul du'a
ya rombongan ini teh sejam warnanya panggil doa moga ya panganten nu parantos di trenan moga ya panganten sing janten panganten anu pinuh kabingahan sing janten panganten anu dipasihan rahmat gapirona Allah Subhanahu wa taala oge sing janten panganten anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya robbal alamin mung sakitu meureun pribadosnya hapunten teu panjang-panjang boga-boga we ya panjang sing janten budak meureun pondokna sing janten orok meureun kitu kapayuna mung intina sejanu ka hiji seja silaturahmi nu kaduana silatul wadi nu katiluna silatul mali nu kaopatna nyaeta silatul jasad nu kalimana silatul doa hapunten boh pilih dina ngadukirna tebih naon anu dimaksud hapunten sagala rupina mung sakitu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Penyerahan anak begitu jelas ya. Singkat, padat, jelas ya. Eta anu saya pisan gitu. Kalayan panginten ya pun raya teh kata biasanya mah anu kene gitu ya. Tapi dari segi tata bahasa mah keilmuan sehingga beribadah sendiri lebih janjana gitu. Sekarang ini Bapak Ibu sadayana sanes naon proyek buku aja sudah diborong tehnya acara oke diborong we teh tadi naonnya pembukaan ya kelas ngaos kelas ayeuna panginten nampi ke sami abdi kene ya hapunten nya sanes hawak gitu mung panginten ditugaskeunana ku si Bapak satos kitu ya hapunten anu kasuhun Bapak-bapak Ibu sadayana naon rupi tadi anu dipedar tupun rai panginten alhamdulillah atos pisan para kalayan eces gitu ngan pribados panginten sebagai anu kata tamuan dina ieu saha ngaturkeun terutami mah rebu nuhun laksa ketika bingahan dina naon rupi kasayang tujuan cita-cita terutami mah panganten pameget oge ibu ramana dina ieu saat kalayan ieu teh beunang takdir kodrat di Allah Subhanahu wa taala kalayan ieu teh janten pepeling tawis nikmat di Allah Subhanahu wa taala pribados salaku wawaki dina ieu saat ngaturkeun nuhun pisan kalayan saur dina pawayangan manya bingah amar watasuta bingah kagiri-giri kalayan disuhun dina embunan dina munmunan disangap dina pangkonan ngan pribados panginten selaku pribumi sanes teu ninga sanes teu apal kana pasunahan-pasunahan naon rupi nyambut ngabageakeun nu janten tatamu mung panginten ngudag kana kemampuan mugia Bapak Ibu sadayana ulah kirang dihapunten ulah ngirangan tina eusining urang silaturahmi kalayan naon rupi tadi anu didugikeun ku sesepuhna di panganten pameget antawis silaturahmi silatu wa'di silatu mal silatu jasad oge nu terakhir panginten silatu doa eta panginten pribados selaku sepuhna nampi pisan tina
penyerian anak tadi terutami mah panginten pribados ngawakilan anu janten tuang putri di dieu nampi tina sagala rupi disebatan tadi boh silaturahmina mudah-mudahan orang sadayana teh di dieu kalebetkeun silaturahmi manyangkeun babaranya oge ulah pegat tina silaturahmi sakumaha anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana ngahaturkeun nuhun tina silaturahmina. Naon rupi babadan tenang perjanjian sateu acana kalayan ieu teh panginten nu tadi teh kudrat sareng idolatna Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ibu-ibu bapak-bapak tiasa salamet ka ieu patempatan pasien kesehatan oge kendaraan ananya alhamdulillah sok sanajan panginten aya nu didorong oge kitu di paparingan dugi ka ieu patempatan ngaturkeun nuhun pisan. Anu salajengna panginten silatumang anu berhubungan sareng harta teu mah relatif Bapak Ibu sadayana ngan saur sepuh kapungkur mah bawiraos ai aki abdi mah punuh duanana ge nyuhunkeun sakedik sing mah rea sing aya sesan sing barokah menurutkeun agama sing barokah barokah kalayan mudah-mudahan kapayuna oge sami sanes panganten unggulnya urang sadayana ge nya sing barokah harta